bisa jadi lamun ditingali tina lahiriah nama kitu Dewi. Tapi cek dina implengan kaula manehna teh nyimpen hiji kekuatan anu kacidarosana. Anjeun kudu hati-hati Dewi. Kahade anjeun ulah gagabah yang hareupan ieu jelema. Sakitu Dewi amanati kaula. Jub, ayeuna mah anjeun gara lumampah deui. Nuhun Nimas. Punggawa, anterkeun ieu jalma nepi ka wates karajaan. Daulat Kanjeng Ratu sumangga kujisim abdi beri jajabkeun ieu jalmi teh dugi ka wates karajaan. Jung sababaraha urang ponggawa kerajaan nangtung terus ngiring Nyi Dewi kaluar teh eta karaton. Ajian Rungkah Kuning. Yelis, singkiat Nyai, singkiat. Yelis, Kang sakit. Nyai tong ngantunkeun akang Nyai. Akang teu tiasa hirup tanpa Nyai. Yelis. Sandiwara Radio Ajian Rungkah Geni gambaran tina kaangkuhan kabiadaban angkara murka sekaligus kaluhungan budi pangorbanan jeung abadina rasa kaasih sapasang tulisan manusia. Teras salajengna kumaha Nyai? Dewi sanggeus guru kaula nemahan pati. Atuh tungtung nama kula ngarasa dendam ka eta jawara anu akhirna kula minang saraya ka guru Kakang Jamil nyaeta ka Ki Durgapati anu ngagem ilmu ajian rungkah geni supaya manehna daek turun gunung bikin malpati ka eta jawara. Mimiti nama Ki Durgapati ge anu embungeun lantaran manehna geus ngucapkeun mundur tina alam kajawaraan. Tapi sanggeus diyakinkeun ku kaula yen jawara jagat sakeuti teh nyaeta saurang jawara anu pareto ku manehna di seteangan karek manehna daek turun gunung. Salajengna baha aranjeunna doan teh kantos tarung atanapi henteu Nyai? Nya Dewi cek beja maranehna duaan teh pernah adu jajaten. Eta tarungna teh bisa disebutkeun saimbang lantaran dina eta adu jajaten teh duanana oge ngalaman tatu anu kacidaparnana. Malahan cenah mah si jawara jagat saketi teh ngalaman tatu salian si tatu parna manehna ge ngalaman goncangan jiwana ku alatan pamajikanana Nyi Sariah Palastra ku alatan teu kahaja katibanan tenggelan jarak jauh ajian rungkah geni. Di kejadian harita eta dewa urang jawara teh tara kasebut-sebut deui ngaranna duanana tilem siga dilegleg ku bumi. Nah masih keneh aya di kieuna eta kadua urang jawara teh Nyai? Teuing atuh Dewi kula teh nyaho sabab kaula tadi sanggeus duanana ngalaman katuparna ngaran duanana oge teu kapijakeun deui nepi ka kiwari. Malahan kula pernah panggih jeung Adi Sapakuro
guron Kakang Jamil nyaeta Kidur Bala. Manehna ge sarua teu apaleun kaayaan guruna. Manehna pernah ngalongo ka paguron Kidur Gapati di tutugan Gunung Haruman. Cenah mah guruna eueuh di dinya, malah pagurona oge siga aya nu ngaduruk, teuing haduruk atawa ngahaja diduruk ku Kidur Gapati. Kela Nyai, tadi Nyai nyebatkeun Kidur Bala, abdi asa kantos ngadangu eta nami teh. Upami telepat mah da teu aya deui nami Kidur Bala salian ti Kidur Bala ramana Kang Gombar anu ayeuna aya di lembur Galah Pakuan. Eta kitu sanes Nyai, da sakaterang abdi mah teu aya deui nami Dur Bala mah salian ti ramana Kang Gombar. Syukur atuh lamun Kidur Bala aya keneh di kieuna mah Dewi. Hartina urang mah keneh boga balad lantaran tanggeus Kakang Jamil palastra. Nya teu aya deui anu bisa dipake pamuntangan pikeun kula iwal ti Kidur Bala. Atuh sabalikna Kidur Bala oge sarua lamun manehna keur aya dina kasusahan, nya manehna sok minang-minang saraya ka kaula. Leres Nyai, abdi ngaraos reug-reug upami kitu mah kumargi Kidur Bala teh kawentar jawara kahot anu sakti mandraguna. Nya Dewi, kula ge sarua ngarasa bungah ari manehna masih keneh hirup mah. Geus we Dewi, ayeuna mah urang malikan deui kana rencana urang teh. Rencana naon teh Nyai? Kumaha ari anjeun teh Dewi? Nya rencana anjeun pikeun neuleuman ilmu kula teh. Kumaha anjeun geus siap acan Dewi? Oh, mohon Nyai. Abdi parantos siap kanggo neuleuman eta ilmu. Lamun kitu mah Dewi, ti mimiti poe isu kula rek ngalatih anjeun neuleuman ilmu ajian tapak roban. Mohon Nyai, nuhun pisan satu acana oge. Abdi ngaraos bingah pisan. Saluyu jeung jangjina isukna Nyira Warinting ngalatih Nyi Dewi pikeun neuleuman ajian tapak roban. Rebun-rebun keneh Nyi Dewi geus huthead diajar jurus-jurus tapak roban, taya kacape sigana teh. Si isuk-isuk nepi ka peuting teh manehna ngalatih diri neuleuman eta ilmu. Dina hiji peuting waktu manehna ngarasa capek teu karasa, Nyi Dewi ngalayep kasarean. Manehna mending ngarenjag sabab darasaan manehna harita teh Nyi Dewi aya dina hiji rohangan anu kacida legana. Manehna rurat leret ka kenca jeung ka katuhu, katingali aya jalma-jalma anu ngajajar rapih pisan tur kabeh oge marake pakaian siga ponggawa karajaan. Barang ret kahareup manehna mani ngagebeg sabab di hareupeun manehna aya saurang wanoja anu kacida geulisna. Eta wanoja teh make mahkota ditaretes ku emas berlian. Belenye eta wanoja teh imut terus nyarita. Syukur Dewi, Andika geus bisa nedunan kana panggero kaula. Salira teh saha teh Nyi Mas? Sareng abdi teh aya di mana ieu teh? Andika teu kudu gugup atawa sieun Dewi. Ayeuna Andika aya di karaton kaula. Salira teh saha teh Nyi Mas? Ngaran kaula Nyi Mas Pandanwangi. Kaula ratu di kerajaan Dewi. Kerajaan naon ieu teh namina Nyi Mas? Ngaran ieu kerajaan nyaeta Kerajaan Kertalokapala anu dirajaan ku salaki kaula Prabu Lodrapala. Ayeuna anjeun keur aya di karaton Karatuan Kerajaan Kertalokapala Dewi. Oh gitu Nyi Mas. Duh, gisim abdi mah asa nambian terang karena kaayaan di hiji karaton. Geningan meuni tohaga sareng mani patinggu dilap kieu. Nah, aya kaperyogian naon? Maksud Nyi Mas ngangkir abdi ka dieu teh Nyi Mas.
punten abdi narus kitu Nyimas. Tong kaget Andika Dewi. Kaula ngahaja ngageroan Andika ka dieu sabab Andika geus nyangking sabagian ilmu kula anu diturunkeun ka si congcorang. Maksud Nyimas teh ilmu tapakroban sanes Nyimas. Bener Dewi, ajian tapakroban eta ajian teh ajian anu dipiboga ku kaula. Kaula ngarasa bungah anjeun geus bisa ngawasa sabagian tina eta ilmu. Tah Dewi, perlu ku anjeun diinget kaharepna kula bisa nyanding ka diri Andika, tapi lamun Andika geus bisa ngawasa eta ilmu dina tahap anu pamungkasna. Oh nuhun Nyimas, abdi kalintang pisan bingahna upami Nyimas ridho galih kanggo ngalungsurkeun eta ilmu ka jisim abdi. Hatur nuhun Nyimas. Nyimas parantos ngarestuan kanggo abdi neleman eta ilmu. Heug Dewi, kukula anjeun diijinan pikeun neleman ilmu kula. Ngan dina waktu ayeuna kula aya pepeujeuh keur Andika Dewi. Nuhun Nyimas, pepeujeuh perkawis naon teh ya Nyimas? Kieu Dewi, pepeujeuh kula keur Andika teh kahiji, sok anjeun sing soson-soson neleman eta ilmu nepi kana ajian pamungkasna supaya kula bisa nyanding ka diri Andika pikeun nambah kekuatan Andika dina waktu Andika ngawatek ajian pamungkasna. Kadua, gunakeun cameti paksi pikeun nyalurkeun tanaga gaib kula sabab ngan ngaliwatan eta cameti pangawasa kula bisa digunakeun. Anu katilu, kade anjeun kudu ati-ati Dewi. Lamun anjeun manggihan lawan anu ngagem ilmu jagat saketi. Baheula si congcorang geus nyieun kasalahan nepi ka kaula ngalaman tatu anu kacida parnana. Ku alatan tanaga gaib kaula digunakeun pikeun ngalawanan jawara anu ngagem ilmu eta. Sakitu pepeujeuh kaula Dewi. Nuhun Nyimas. Ji, ayeuna mah anjeun geura balik. Ampun Nyimas, sateuacan jisim abdi amit mungkur. Jisim abdi bade tumaros heula Nyimas, manawi Nyimas teu kaabotan. Rek nanya naon deui Dewi? Sateuacanna jisim abdi bade nyuhunkeun dihapunten Nyimas. Bilih pertarosan jisim abdi ieu ngajantenkeun manah Nyimas ngaraos kasinggeun. Nya geropok Dewi. Andika teh rek nanya naon? Kieu manawi Nyimas abdi teh panasaran perkawis ilmu Nyimas utamina perkawis ajian pangemat sukma Nyimas. Nah kumaha kitu Dewi? Nah naon anu jadi kapanasaran diri anjeun ngeunaan ilmu eta teh? Sumuhun Nyimas, sakali deui abdi nyuhunkeun dihapunten. Margi waktu ngagunakeun eta ilmu jisim abdi taledor dugikeun ka lepat sasaran. Saur guru jisim abdi nyaeta Nyi Rawarunting, saurna eta ajian teh teu tiasa diuihan deui. Maksudna kumaha eta teh Nyimas? Bener Dewi, eta ajian teh ngan bisa digunakeun sakali. Oh muhun Nyimas, jantan jisim abdi teh pasti tiasa ngagunakeun deui eta ajian panginten. Bener kitu pisan Dewi. Tapi lamun Andika geus ngawasa eta ajian
terus mereka batur tah eta mah bisa. Tapi lamun anjeun geus pernah ngagunakeun keur diri sorangan terus eta ajian teh salah sasaran, saterusna anjeun ngagunakeun deui keur diri sorangan, eta ajian teh jadi percuma Dewi. Sabab moal aya gunana deui. Duh, hanjakal atuh nyanyi Mas. Atuh pamaksadan abdi teh moal tinekanan. Nya kitu Dewi. Memangna anjeun teh mentangkeun eta ilmu keur saha Dewi? Sumuhun Nyimas, peryogi ku Nyimas kauninga. Jisim abdi teh salami ieu parantos aya hahadean sareng saurang pemuda. Nanging saparantos anjeunna papendak sareng anu sanes, sikap anjeunna teh janten robih Nyimas. Waktos kamari-kamari ku jisim abdi dipentang ku ajian pangembat sukma. Nanging lepat sasaran, malah niban ka saurang aki-aki. Duh, kumaha carana Nyimas supados anjeunna teh tiasa mika nyaah sareng mika dede deui ka jisim abdi. Kula geus apal kana kajadian eta Dewi, lantaran si Runting geus pernah nyaritakeun hal eta. Malah kaula geus pernah mere pangnilarna. Leres Nyimas, jerawa Runting oge kantos nyarioskeun ka jisim abdi perkawis eta teh Nyimas. Nanging kumaha Nyimas manawi Nyimas masih tiasa ngusahakeun kedah kumaha cara supados anjeunna tiasa malik nyaah deui ka jisim abdi Nyimas. Rada hese Dewi. Dina hal ieu kula teu bisa nangtukeun. Kula jadi penasaran. Sabenarna saha anu dimaksud ku anjeun teh Dewi? Saha ngaranna jeung turunan saha? Upamina mah Saki Nyimas. Anjeunna putra hiji-hijina ti Abah Ali almarhum. Nah Andika pernah boga barang pamere manehna Dewi? Oh muhun aya Nyimas. Jisim abdi asa kaemutan nuju alit waktu seramana sumping kapun bapa. Abdi duaan kantos anyang-anyangan teras anjeunna masihan hiji gelang tina hoe. Di bawah henteu Dewi eta barang teh? Dicandak Nyimas. Kapungkur sok dicacandak ka mana wae oge ku jisim abdi teh. Nanging ayeuna mah tara dianggo margi parantos seret Nyimas. Cik mana kula ningali Dewi? Mangga ieu nyanggakeun Nyimas. Nyimas Pandanwangi narima eta gelang anu dibikeun ku Nyi Dewi. Bari ngeupel eta gelang, reup Nyimas Pandanwangi meuremkeun panonna. Gebeg manehna mani ngaranjug. Sabab dina implangan manehna bet kagambar deui adegan manehna keur sumurup ka awak Nyi Congcorang, katut sumurup oge kana semeti paksi anu digunakeun pikeun Rajang Kiwira ku Nyi Congcorang. Masih karasa kemanehna waktu kakuatan ajian tapak korban bentrok jeung kakuatan ajian jagat saketi anu dipiboga ku Kiwira. Anu ngabaleukkeun manehna mental ka tukang bareng jeung awak Nyi Congcorang anu niban kana batu nepi ka palastrana. Dewi, kula rek nanya. Aya hubungan naon jalma nu boga ieu gelang teh jeung saurang jawara nu katelah si Jawara Jagat Saketi? Jawara Jagat Saketi? Kumaha maksud Nyimas teh? Jisim abdi kirang paos saha anu dimaksud ku Nyimas si Jawara Jagat Saketi teh? Dewi, naon anu dipika paur ku kula teh ayeuna jadi kanyataan. Ku alatan ieu gelang eta Jawara teh ayeuna geus kapanggih deui laratanana. Kula bisa ngarasakeun yen anu boga ieu gelang teh mangrupakeun jalma nu kabogaan ajian Jagat Saketi. Pamendak jisim abdi mah sanes Nyimas, margi anjeunna teh saurang jajaka anu taya katiasa dina ilmu kanuragan mah. Lamun kitu bisa jadi manehna teh saurang pamuda katurunan ti si Jawara Jagat Saketi. Andika kudu hati-hati Dewi. Katurunan Jawara Jagat Saketi?
saketerang abdi mah da anjeunna teh mung katurunan ti jalmi anu biasa-biasa wae Nyimas. Sok sanaos abdi terang leres eta oge bah ali teh gaduh ilmu kanuragan tapi da asa teu patos dikenal. Kantenan gaduh julukan jawara jagat saketi mah Nyimas. Bisa jadi. Lamun ditingali tina lahiriah nama kitu Dewi. Tapi cek dina implengan kaula manehna teh nyimpen hiji kekuatan anu kacidarosana. Anjeun kudu hati-hati Dewi. Kahade anjeun ulah gagabah yang hareupan ieu jelema. Sakitu Dewi amanati kaula. Jug, ayeuna mah anjeun gara lumampah deui. Nuhun Nyimas. Punggawa, anterkeun ieu jalma nepi ka wates karajaan. Daulat Kanjeng Ratu sumangga kujisim abdi beri jajabkeun ieu jalmi teh dugi ka wates karajaan. Jung sababaraha urang ponggawa kerajaan nangtung terus ngiring Nyi Dewi kaluar teh eta karaton. Perasaan Nyi Dewi harita teh manehna keur dianterkeun balik ku dua orang ponggawa kerajaan anu awakna gagah jeung sembada katut make kareta kerajaan. Ngan anu matak heran teh dina waktu kareta kerajaan maju aya sora angin anu ngagelebug marengan manehna. Korejat Nyi Dewi hudang tina ngimpina bari gusak gisik kana panonna manehna gegerendengan nyerita sorangan. Aing bieu ngimpi anu aheng deui. Nah eta impian teh merupakan ilapat atawa impian riwanya. Tapi karena ngaran Nyimas Pandanwangi mah aing pernah ngadengi ti Nyarawa Runting. Kamari anjeunna nyebutkeun geus meunang bongbolongan ti Nyimas Pandanwangi ngeunaan ubar keur kibarta tea. Cenah mah Nyimas Pandanwangi teh saurang ratu siluman anu ngageugeuh Gunung Galunggung. Bieu mah mun jelas pisan ngaran karajaan anak oge disebutkeun nyaeta kerajaan Kertaloka Pala. Aing beuki sumanget keur neuleuman ieu ilmu. Aing hayang ngabales ka nyeri aing kanu geus nyerikeun ka diri aing kaasup Kang Saki.